Alam. Oh tuh kas gak? Pak. Lalu misalkan kasih sepeda, buat duit. Kasih mat kawin di dia, ini nama. Di KPC. Di KPC di dia. Supiti. Nyahot. Ya, supi 3 hayang aturan di dia bahas. Ini endahnya banyak. Ih, gitu. Sejuknya hawananya. Lagi di gunung, bah. Duh, kacamata teh. Ya, ikat ari si Abah naha pan kitu perpol. Nyages kieu bae doakeun bae. Si Abah mangka loba rezekina. Maneh istilahna mangka usaha ka bener. Geus ari masalah kawin mah gampang. Gitu. Asih Abah kena. Ini kacamata kotor. Kacamata teh. Pan bolong batu. Bolong. Gini. Ya, nama iya. Gini. Nah, ini mau di mana? Tahu benernya iya, bener nama. Asih Abah nu muti mana? Bolong ieu mah bolong, Bah. Ngali Abah eta coba gitu. Ih. Warisan. Oh, jangan disahan. Eta ti. Pakai gimana kasih? Dibalik. Anggar we bolong di dalam mah. Ya, Bah. Abah eta nu bener. Atuh dituna ini bener atuh. Ya sayo, uang apa itu? Bolong di saku. Ayah lalaki naksir ka kami, danya mah geus teu boga kami mah boga. Ih. Tadi sakedeung. Alah, itu cedore geuning make baju merah putih. Mun aya tambang aing digerek siga bendera. Geus mah aya di tatangkalan dengan kabel bos tambang aing malah. 2000 aing nu aya di teangan ka aing nu kudu nyamperkeun. Si Dorakis aing malah Dori. Iya, Dori. Ari mana yang lagi saling bekan bae. Wah meja ya kalian mah geus ganti. Di ka jamak ngonggoy. Ternyata teh julis ngonggoy. Ada mana yang ana laki. Laki bae. Udah ieu kami teh dangdang tradisi teh si janayana mah alusnya. Si Dori arinya ane mana siga bendera. Maksudnya kan kieu aya maksudna hayangnya ho maksudna teh kieu ieu merah ieu putih kan kami terang da maksudna teh kalalaki teh berani ieu naon teh suci gitu berani suci jadi gagah berani kami lah aing mah rek neangan Mang Otoy lah Mang Otoy lain ditah Mang meulikeun eta rapiha ku aing rek digerek cedori ngageret aing ngagerek siga bandera. Orang naon? Emang aing kerek. Cedori. Digerek digerek. Make mobil nu gede, Derek, eta mah derek. Aing teh gede luhur. Yang ditereuy buleud. Oh, boleh ditereuy. Udah balik. Itu bae aing malah da beukina boleh. Ayo ulin ah. Enggak ya lah. Lah, ada dia serayat kolot. Duh, aing baroda kolot mampu ah. Dengan mah hayang lah borondok bae mana teu payu-payu. Lagi ngalihat tuh. Sabar kita gimana teh heula. Aing nu keur dudukan. Milu bahan eta. Hai. Budak leutik itu kan ya cepet lalang. Aku naon? Aing mah rada wahai eta abah urang eta teh Mang nuju naon Mang teh Kadeuleunan be keur naha? Hah? Eta ka tempona keur naha? Oh, keur babakaran milunya. Hop. Garang. Anet nanti. Heuy. Kan gede luhur anu rada tolot. Pantes itu. Naon? Ada power ngomong nage aing mah.
Yuh, lain paur, kami teh keur neangan lalaki aya nu gede lur sarua jeung kami. Aku mah maneh we Dori aing mah. Nanti mari minta pandangan teh kitu. Macam teh. Aing mah geus teu selera ka lalaki teh. Saha wing? Kenalan nih. Bapak, atuh Pak Eling ih. Si emak kamari ka karang geus sabar. Taneuna ge masih beureum kene. Bapak, ikrangarana. Ari mana gede-gede teh cici. Ini lagi nih jelema Emak. ngadon. Ih, Bapak ka Eling si mi teh ka karang kamari. Ya eueuh, ayeuna ge eta ngulinan deui awewe ih. Darsono. Darsono juga orang Jawa. Jawan di tadi. Darsono Jawa teh Jawa endi? Awas. Jawa Tengah. Awas. Nok, atuh geus bapak teh hayang di deuketan nok. Bapak ih. Ah, ento ih. Ayo kamu lama. Ay, bapak orang mas. Kop. Aduh, ya bedak lo dalam dia. Geus. Kop diuk didinya geus atuh. Lalawara eta bapak urang sakitukeun. Dori Eling, nya neta Eling. Geus kolot oge kayak gitu wanya ih aing mah mending aing sendiri. Lahu naha gitu. Ya nok. Geus kajeun da kumaha si bapak tekan sorangan, sinok ulah capek teuing. Atuh bapak teh ka Eling si emak teh kuburanna bagi beureum kene erek bubugohan deui. Ka Eling sugan mah. Hai. Ih, naon si bapak geus bapak kali bapak pindah. Nok, ini si bapak nanya. Sinok pernah yang boga indung deui lain. Bong, memang mau boga indung deui. Tah hayang we dulu. Cenah mau alak cenah putih. Naon? Ngarayu lalaki. Harap aing mah teu bogo ka si Darsono mah alot dagingna. Emangnya nek ember di polisi. Geus kolot teh sama. Geus kudu kumaha si bapana. Atunya ulah kawin deui, ngurus bae anak si Kah Jajang Piti. Enggak. Ketipan cenah anak. Buntiris nggak kepan nok gitu. Buah edan. Tuh mobil aya nu tah mobil. Dia nu anak. Istri dia mah rayu. Ya delik. Dori, hari gitu-gitu teh nyosor-nyosor teh si gatel nya. Lain masalah gatel kamari teh. Itu disosor lalaki teh kabur deui. Datang deui saurang ngajak kenalan teh disosor kabur deui. Jadi ayeuna yeuh nista najar utama kudu disosor aing nu ngalah. Dan aing mah izin boga baturna teh. Lain, kira ge ieu mah gampangnya di sekeleungeunna teh tambah ngusapan deui. Anak ngamuk, anak mah. Astagfirullah, eta nini ampun nemen gareteknya. Boga bapak geus kolot bae leungeunang kasar nemen tukang ngarit meureun. Ayo urang mangkat. Kata mana? Geus uang ka mana bae mah jeung. Ulah ngajak jamaah. Ih, nya teh seru atuh teh diajak manok. Pangabasonya. Ayo. Dori aing ditinggalkeun Dori. Aing mah tiba heula ge kunyana teh pernah ditinggalkeun bae ari mangkat jeung lalaki aing dipohokeun. Dasar silam sijan aing mah wah. Tah. Urang teh zaman ayeuna mah kalau lobana teh awewe nu kudu ngarayu. Aing kitu-kitu teh ngomong dah. Mah eta yo marayu. Harap Mana kami mah bergaya saeutik. Tuh ayeuna teh si Darsono teh gaya ka kami. Cuman itu si gendil si Supiti. Lagi-lagi lah dia mah. Mana boga duit teuing. Mayeuna arek bobogohan kudu ayeuna boga duit. Amun hayang anak beunang. Hayang kan bapana mah geus daekeun. Anakna teh daek. Heeh. Teu mere lain teu daek. Maksudna kitu. Andi geura mah teh karayu baru zaman kiwari Eta mah mere duit kaloba mah atuh nyangkena aing teh tombok. Si Asnati mah jelema degleng suga. ada piraku teh eta da eta udah geus gede piraku teh bapak narek bobogohan kudu di auran sukroma ambil anteng auran duit Dengekeun aing ge boga duit jeung meuli mobil ngangka keralapna bae. Ningali bapak urang teh. Tuh dibawa ku adinya nih kudu si gendil. Nanya kawin cenah. banana sangalana cep Dede. Dede Darsono Ah, tadi tuh Dibawa ku jeung adinya saha nih. jeung lancip mana si Supiti tuh disalametkeun Mun ieu mah digana teh magerdeukkeun gitu. naon Nya, ari maneh kan lalaki. Ah. Bakal buriahan boga awewe. rupiah Dengekeun heula ayeuna leutik teh. Nya kan lalaki, suatu saat teh bakal buriah. Nah, ayeuna ieu
ambilnya nih kuliahan teh aya indung pere jadi wayahna lahun bapaknya aya nu bobok teh izinan. Tergantung orang tua anak. Orang tua mah geus daek geun eta teh. Tadi minta izin ke anak geura ge. Baik. Ulah daek lamun tidak urus duit ulah daek. Kalau dahetna mah ieu amun nyaneh ayeuna kan aya nu ngurus pake teh aya nu ngopenan. Mun aya mun boga kabogoh rek kuliahan dibeyakeun ku indung pere. Manehna ngijinan bae kasih ke bapak maneh mun boga kabogoh rek kawin teh nya. Tos tuh jeung si eta los. Geura ge coba. Mau di awe. Geus ngarayu adat. Bawa. Ini apa? Ari maneh nang geus tindi. Jangan takut. Barang di tempat ndok manehna. Hujan. WC. Oh, WC ngomong dong, WC gitu takut. Bisa make bae. Bawa. Bang baralik bae. Tadi anu nyampurkeun ka bapak. Ngan temenangan tak kuadi maneh. Udah awang satu di dangdut. Pamikeun nu kude nya. Nah, Hah? nah juga. Jeung ka ari eta teh Rayagung. Oh. Ih. Anu sacak, Bah. Heeh. Gitu Ya be. tapi kan mau disulap jadi embe. Itu sapi eta mah. Ada akan juga. Ayo atuh. Manto. Ke mana? Uang balik lah posting. Murid Kurang. Geus narik mobil. Ambil ieu. Aduh aing mah mantak lagi. Dia nyari awan. Aing mah isin, Dori isin. Ih. Erek mah? Arek dia belum kali itu awal. Hai bapak. Terus mah lempang balikna. Bung aing isin. Tenangan ku anakna. Bung awas rek markir. Sorangan di dinya. Bau taura. Dikunci. Kan. Util buka. Dori awas si kata. Ulah. Hai. Kami tadi aja. Kami tadi aja. Ulang ngaliwirang aing. Kerakon aing. Itu ari kitu-kitu teh mah ngawirang mana nya rendah-rendah leungeunna. Aduh nya maneh mah kampungan bener anasi. Ulah kampungan teh ngasnati. Yuh, lamun aya harapan teh kieu leungeun teh kana leungeun aing teh kitu-kitu. Mungun kitu teh. Aing mah gede harapan. Kasih Darsono teh bener. Budak leutik etang teh eleh deuleukeun. Anakna nya teh galak anakna deuh. Teh gegesnya aing ngawulaan bapana mah. Aduh, kan ki aing gagahna. Dori amun. Terus saya rek Andi. Aing menghadang besi Darsono. Darsono aing mah rek balik. Bayar. Dadar. Aing teh diajak kana mobil. Darsono, aku cinta padamu, no. Gara-gara si gendil aing teh diajak ka mobil. Darsono, aing geus ngabela-belaan diri. Aku rudung borom, celana borom, juga bendera. Ini nang kalah kabur gara-gara si gendil. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rampes. Kami Baraya Salembur Pasawahan menyajikan konten bodoran Sunda di YouTube Baraya Salembur Pasawahan. Kami juga berada di bawah naungan Kampung Pasundan Cisamaya.
Bimbingan Ibu Hajah Ida Trinoviati. Like, subscribe, komen, dan Baraya Salembur. Oke.